Sampurasun baraya enjing kene abi nuju ngakeul kanggo parab lauk sugan we nyorang aiku sangu mah. Persiapan ya bade berangkat. Mudah-mudahan ayeuna hasil maksimal lah pokona mah. Soalna aya nu nyarios ka abi eupana cenah cobian nganggo sangu, aya nu rekomendasi. Teras nganggo huut, aya anu nyarios kitu. Abi mah nu lineuk we ku sangu. Sugan we kenging upami teu kenging wang cobian deui eupan nu sanes lah. Sugan ayeuna mah. Ai basa kamari mah abi teh kenging hurang sareng keujeup nu nyerang teh. Cik ayeuna mah wang enjing kene lah masangna engke di canakna sonten. Mudah-mudahan. Wah, hayam ieu menikot bodas pencit teh kitu nya lur. Kan hayam batur abi mah teu gaduh hayam. Abi mah kieu we liburanna baraya mapai-mapai Lebak lah. Teu aya kegiatan deui soalna euy. Sama kaluman we mah karesel di bumi mah da. Lieur pabeulit jeung budak lur. Pami di lemur mah. Kieu we oprak-oprek lah ayeuna mah. Sama kaluman. Urang ieu ya ayeuna mah wong nyana keula regang regang awi ya. Kanggo pemasangan ayeuna bubu. Sanes bubu-bubunya saurna. Alhamdulillah pepenak ya sareng Mang Jae. Namina teh Mang Jae. Saurna anjeunna nuju bade ngalereskeun jembatan nu neme gini nu sok biasa abi mepah kadinya. Saurna pada dilereskeun lah. Soalna atos rada bobo nih. Ieuna naon namina teh jembatanna. Alhamdulillah we aya nu maturan ya. Ayeuna mah wong pasangkeun nya bubuna baraya. Sugan kenging ye. Ayeuna mah bismillahirrahmanirrahim we lah pokona mah. Eupan sangu pokona mah. Sanes jalmi wae na anu resep sangu teh sugan lauk ge resepkeun. Tuh, posisi Mang Jae nu juga benah ya, lur. Sabaros teu rungkad ieu teh jembatanna. Abi mah kieu we mandoran ya, da teu tiasa mantosan mah lur. Bandungan hunggul lah ieu. Beda di bantosan itu Mang Jae teh aduh abieuna ieu. Bedogna ieu teh mintul ya. Lur. Sok sesah geuning ai naon teh neuk teuk awi mah. Upami neuk teuk pangkung manu sanesna tiasa nu rangu mah. Ieu mah awi mah teu as lur. Tangan tuh listrik gitu. Oh, alhamdulillah lur, jembatanna teh sae nama ya.